Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalana ila ta'atihi wa jajarna an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengawasan rombongan Pondok Pesantren Al-Muzakirin, bil khusus para alim ulama, para kiai, para ajengan, khusus guru urang sadaya, Ketua MUI Desa Cangkangirang, oke Ketua DKM, sami kusim berdikir hormat Al-Muzakirin, oke pangsa kesepuhan Kiai Haji Abu Wildan, kali para asatid, para Ustad Anom, sadayana regenerasi anu tiasa melanjutkan estafet perjuangan kapayuna. Mudah-mudahan doa ti sadayana cing paranjang yuswana, sehat sarirana, barokah dari rezekina, tebih tina mamrubi rubi balaina, mugia bala putra putrina cing soleh wa soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami santriawan santriawati anu dididik kumaranteuna, mudah-mudahan cing janten generasi kapayuna anu tiasa janten benteng, jantan penerus perjuangan agama nusa bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tibayun dina waktos simkuring nyanggakeun salam silaturahim mundut siapunten anu saageng-agengna rahim seureun pisan kaalupaan, kakirangan, dosa perdosaan, bil khusus sareng jamaah sadaya ada agung cukup lumur dan jembar si haksami hapunten anu kasuhun hampura tidak kumangga hapunten. Nuhun alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Nu salajengna dina ieu waktos urang neraskeun hanca garapan urang sadaya. Pami kamari mah nerangkeun Al-Fatihah, urang evaluasi deui kitu. Yen Al-Fatihah teh jumlahna huruf teh saberji kamari teh? 124 hurufnya kamari teh. Jadi jumlahna Fatihah teh aya 124 hurufnya. Anu kamari diuningakeun tina huruf-huruf eta mengandung hikmah anu kacedakeunna. Sehingga perlu dievaluasi teh margina urang kadang-kadang ngaji sok barho bubar teh poho deui di poho deui cacak-cacak urang anu ngaji loba poho komo anu teu ngaji gitu kan. Cacak-cacak anu ngaji ge loba pohona komo urang anu teu ngaji nya. Nu ngaji oge hese komo anu teu ngaji gitu. Ngaji teh hese, ngaji teh berat ya, ngaji teh alhamdulillah ngalangkungan dina ieu wengi urang di lungsuran banyunya alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di mana hujan mah nimbulkeun kasuburan kertane, di mana pangaosan mah nimbulkeun baseuh kana hate. Matak alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardo al maita bima'il mator. Jadi gambaran mujalasah mah keur ngabaseuhan hate, sabab hate ge sok aya gersangna, hate ge sok aya garingna. Tah garingna hate mah cing daek ririungan di tempat-tempat ulama. Wastimai kalamil hukama, jeung kupingkeun kana kalam-kalam hukumna
supados janten manfaat baseuh di mana geus baseuh mah otomatis bakal berkah. Jadi hate di mana geus baseuh kaituna bakal barokah, di mana hate garing kaituna bakal moal manfaat. Seperti gambaran taneuh anu gersang keur mah gersang jaba naon jaba bala jaba garing otomatis barulah lungsur we hujan me pan jadi hebat taneuh teh. Sehebat apapun kualitas taneuh lamun teu aya cayan mulai aya manfaatan ya. Tah hate oge sehebat apapun anggota badan urang lamun hate urang teu diangge kana kasayan eta hate janten mata qalbu maut hatena, di mana geus maut hate moal manfaat tina kahirupan. Jadi hirup jalma teh di mana baseuh hatena, baseuh hate ku eling ka Gusti Allah. Jadi 124 hurufnya dina Fatihah teh. Bahkan ayat-ayat atanapi sebatan-sebatan Al-Fatihah seueur pisannya termasuk Sab'ul Masani Al-Fatihah teh. Termasuk Ummul Quran ya. Oke, naon deh? Nya Ummul Quran, Sab'ul Masani eta teh julukan Al-Fatihah. Ayeuna urang dugikeun ku urang sadayana tina Al-Fatihah melanjut kana surah Al-Baqarah ya. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi khususan Syekh Imam Al-Jalaluddin Al-Muhammad Ahmad Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti nafa'anallahu bi ulumihima amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina surah Al-Baqarah ya. Urang dugikeun ayeuna kana surah Al-Baqarah tas apal sadayana teh nya dikawit ayat kahiji sampai ke ayat selanjutnya sadayana para raham lah. Tapi lain ku naonna, lain ku pahamna, ku leumpangna ganjaranna. Lain ku pinterna, ku daek ngalaksanakeunana. Jadi ngalaksanakeunana ti antawis parentah Gusti Allah. Ek naros ya. Ari surah Al-Baqarah jumlah ayatna aya sabaraha? Sabaraha aya Al-Baqarah jumlah ayatna? Pak Herdian kalau hulang-hulang tepuku sabaraha? 287 tumpanya orang teh can nepi kayaknya teh padahal Al-Baqarah dibaca teras-terasan ku urang tapi can dugi nalungti karena ayat Al-Baqarah teh sabaraha ayatna anu 6.660 ayat teh dina Al-Baqarah teh tertanam 287 ayat kaul anu mu'tamad ya. Aya oge kaulna aya anu 285 280 genep ayat ngan anu mu'tamad mah yen surah Al-Baqarah teh aya 287 ayat. Jadi 287 ayat dina suratul Baqarah. Kalimatna saberiji? Geus pernah ngitung coba orang ayat ge geus hese komo kalimat ya. Ai kalimat itu alif lam mim eta teh sakalimat. Zalika alkitab la raiba fihi huda lil muttaqin eta teh kalimat. Geus pernah ngitung urang duge kayaknya teh acan. Ah boro-boro. Boro-boro ngitung anu kalaritu nya. Matak peluna ngaji teh eta prayogina urang ngaji teh eta. Jadi jumlahna kalimat dina suratul Baqarah teh aya 3100. Bisi teh percaya pek itu. Mending kana percaya deh pada ngitung malieur. Grosok. Sabaraha cenah bieu teh? 3100 kalimat. Kade emutkeun ya. Upami ayatna aya 287 ayat
lamun kalimatna aya 3100 kalimat hurufna saberiji tapi kabubar ieu mah beres-beres ieu ngaji lamun ngitung huruf ieu dina Al-Baqarah alif lam mim za lam kaf kaburu lieur manten sehingga ulama mah kunaona kunyaah-nyaahna kana ka umat urang sebagai anu bararodo diitung ku ulama nalungti ka ayat-ayat Al-Qur'an ka kalimah-kalimah Al-Qur'an termasuk huruf-huruf Al-Qur'an ditalungti kunyaahna ka masyarakat kunyaahna ka umat supaya teu bararodo sehingga dihitung we jumlahna huruf dina suratul Baqarah teh aya 25.500 geningnya jadi jumlahna huruf dina Al-Baqarah teh aya 25.500 mending percaya lieur gitu mah percaya jadi Al-Baqarah ayatna 287 kalimatna aya 3100 hurufna aya 25.500 hurufna teh ya diitung mangadinnya ku ulama mah sampai kitu tah kunaona ku apik-apikna ulama matak lamun misalkan man ahanal ulama jalma anu ngahinakeun ulama geus bakal cilaka ge luar biasa cilaka nage lain cilaka luar biasa we tah mah gitu kan ya. Jadi lamun misalkan jalma geus ngahinakeun ulama, jalma anu geus nyejeleh ulama, jalma anu geus ngaremehkeun ulama, beh dituna beh dieuna geus wantun-wantun ngaremehkeun ajengan, ngaremehkeun ustad khosiruddin eta mah cilaka agamana. Yujilul barokah hilang kabarokahanana. Ya. Sebab ucapan-ucapan anu dimunculkan ku para ulama, ucapan-ucapan anu dimunculkan ku para asatid eta teh warasatul anbiya ahli warisna para nabi nabina Allah Subhanahu wa taala. Maka man azza aliman faqad adani jalma anu ngajarikeun ka ulama berarti geus ngajarikeun ka kaula. Saur saha? Saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka geuning saur sadina alim maka ana abdun man alamani kan. Harapan wahidan cek sadina alim mah garsokna baca aos dina ta'lim kaula teh hamba abid jalma anu pernah ngajar ka kaula harapan wahidan saharap oge mangga ek dijual mangga kaula mah da abid gitu matak lamun ngitung-ngitung kana huruf anu diucapkeun ku ulama diucapkeun ku ajengan dihargakeun kana dunia moal kabeuli ya moal ka naon moal ka peser moal huruf ada dimunculkan ku para asatid ku para ulama ayeuna gitu hek dibeli ku dunia moal ka peser moal eta teh saur sadina ali ku berat-beratna naon ku agung-agungna jalma anu ngajarkeun ilmu agama luar biasa ka ulama hamba cek sadina ali ge alamani harapan wahidan sanajan saur beger teh naonna sayyid kaula dunungan kaula berarti ku mulia-muliana ulama ku mulia-muliana jalmi anu nerangkeun kana agama tah ditalungtik sampai hurufna aya 25.500 kalimahna ayat 3100 jumlah ayatna aya 287 ayat kadeta lebetkeun ku urang teh ya tong ngitung teh duit ya jeung duit gitu kan keur mah duitna eueuh dihitung deh ya ngitung-ngitung ge kalah lieur nya geus we ngitung duit ongkoh gitu urang teh nya bisi naon bisi kerok nya ngitung surah ge ongkoh gitu jadi balik teh aya bawaeun oh geuning kalimah teh sakieu hurufna sakieu gitu kan terus ayatna sakieu bahkan suratul Baqarah hebatna luar biasa Anin Nawas bin Sam'an sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta adek ya'ti mangga eta namanya adek yu'ta mangga nya meureun ya'ti meureun dimaklumkeun nya lamun yu'ta meureun dimajulkeun nya mangga eta mah
ada kudu apa dasarna edek yati jeung yu'ta teh. Ayu ta mah meureun maju, lamun yati mah berarti maklum. Yati mah meureun bakal datang, lamun yu'ta mah bakal didatangkeun. Kan bedanya kalimat neganya. Seperti nasara mah geus nulungan, lamun sira mah geus ditulungan. Yansuru bakal nulungan, yunsuru bakal ditulungan. Jadi beda kalimat lagi. Entong ngaji kayaknya lieur urang mah. Keun bagian santri eta bagian santri eta mah nya. Urang mah bagian anu naonna anu naon sebutna teh? Teunggeul deuketna we gitulah. Yu'ta bakal didatangkeun. Bil Qur'ani serta Al-Qur'an. Aya B di mana isti'anah kan loba lah. Lamun ngabaskeun mah ku alat mah seueur pisan. Bil Qur'ani serta Al-Qur'an yaumal kiamati dina poe kiamah tuh wa ahluhu wa ahlihi dini jeung ahli agama kanu ya'maluna bih kanu aya ieu naon teh ieu ahluddin atanapi ahlil Qur'an ya'maluna anu ngamalkeun ieu jalma-jalma bihi kana Al-Qur'an didatangkeun dina poe kiamah teh ya dina poe kiamah teh didatangkeun Al-Qur'an teh bakal datang ka urang bahkan dina sapali hadis mah saur Abu Hurairah yu'ta same ya'ti yaumal iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi sami eta oge. Jadi Al-Qur'an di poe kiamah bakal nyafaatan ashabi keur jalma anu maca Al-Qur'an. Didatangkeun teh Al-Qur'an teh. Ya. Didatangkeun ku saha teh? Ku Allah teh. Bahkan taqaddumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran pangpayuna anu bakal dihadirkeun engke dina poe kiamah keur jalma anu sok ngamalkeun Al-Qur'an. Kahiji suratul Baqarah wa kadua wa Ali Imran itu ya asal dibaca we surahna ya diaos teh anu ngamalkeun kana Al-Qur'an pangpayuna suratul Baqarah anu kadua surah Al Imran surah Imam An-Nawasi pangpayuna bakal dihadirkeun ku Allah Subhanahu wa taala ageng pisan Iqra'ul Qur'an fa innahu safi'an li ahlihi yaumal qiyamah ya saur Imam ya Ibnu Abbas pek baca Al-Qur'an saestuna Al-Qur'an teh safi anu bakal nyafaan li ahlihi ka ahlina yaumal qiyamah dina poe kiamah. Matan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum kubura ulah ngajadikeun aranjeun kabeh kana imah-imah aranjeun kabeh kuburo seperti kuburan sepi di imah teh ya. Memang rame nama tapi ai ramena rame ku naon ya kadang-kadang urang ramena ku sabangsaning naon lah gitu kan dari baheula mah nya kapungkur itu di Al-Muzakirin kapungkurnya pasimpuri ge da ti dieu pan baheula teh ti ahli teh kan di dieu. Lamun misalkan tahun 85 lah emut 85 88 tuh sampai 90 teh bari masih kondisi gitu kawas kieu kan nya kapungkur nya bari naon teh budak teh setengah genep teh jam setengah genep teh geus ngabri atuh di masjid teh rahmat inget sih mereka rahmat sareng salam eta we anu diawaskeun teh ka Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan ada di dinya itu dah baheula sameh modern ayeuna gitu kapungkur gitunya apaan sejarah kan harus dibuka jadi flashback sebutna teh kembali ke masa lalu bahwa orang syiar teh kawas baheula gitu barican aya lampu kawas kieu buru-buru ayeuna mah jaba di video nama kan diabadikeun dimasukkeun kana naon kana media sosial da sok ningali simbeuring oge di YouTube ya ponpes Al-Muzakirin gitu kan menampilkan misalkan naon para ustad anom kan aya modern kan ayeuna modern segaya kan ayeuna mah baheula mah masih kana ku patroma ku cempor tajuk baheula masih ge masih kana alit kan ya
udah ngabringna luar biasa. Di imah teh di sela bumi teh kunaon teh kalimat teh Yasin, Waqiah, Tabarok, rame kepungkur gitu kan. Ya mudah-mudahan ayeuna oge gitu kan. Di imah-imah teh seperti eta. Jadi ulah dijadikan imah teh seperti kuburan. Ai kuburan teh dina harti sepi gitu. Lain sepina berarti sepi jalma teu maca Al-Qur'an. Lain misalkan ku hiburan-hiburan TV sanes. Jadi kuburan teh dinya teh maknana kuburan teh seperti orang teu diaoskeun ayat-ayat Al-Qur'an di bumi gitu. Sehingga eta teh urang teh diibaratkeun kuburan. Sepi luar biasa. Tak ulah sampai terjadi semacam eta. Balik di urang ka baheula. Jadi flashback teh balik di ka baheula. Bagaimana syiar agama anu luar biasa ya. Bariku cempor, bariku patroma, ku damar, tapi luar biasa syiarna teh gitu. Teu ngaji teh atuh teu ngaji sapoe teh ngagibrig atuh baheula mah. Teu ngaji sapoe teh ngagibrig sok taroskeun ka Mang Herdin. Pan Mang Herdin ngale adan teh nu kegeureulekan teh baheula mah Pak Herdin atuh. Ayeuna di alam muda kieu teh terkenal Pak Herdin we baheula mah. Anu kegeureulekan teh gini, anu beda jeung sora jeung batur. Geura soknya mau amarna we lah baheula mah di al-muzakirin mah gitu kan. Hebat kan luar biasa. La taj'alu buyutakum kubura. Ulah ngajadikeun aranjeun kabeh imah-imah aranjeun kabeh teh kaya seperti kuburan. Fa innal baita alladzi taqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Fa innal baita mangka sanyana bumi alladzi taqra'u di mana-mana dibacakeun pihi dina eta bumi naon suratul baqarah teh suratul baqarah la yadhuluhu mual asup ka eta ieu mah naon asyaitanu setan. Di mana orang ngaoskeun suratul baqarah di bumi mual asup setan. Sareng Abu Hurairah mual asup setan. Di mana orang diaoskeun suratul baqarah berarti hebat. Jalma nu maca Al-Qur'an luar biasa. Da teu haya tuh pang abdol-abdolna zikir ka Allah iwati Al-Qur'an. Pang abdol-abdol bacaan iwati Al-Qur'an. Teu aya sebanding teh eta. Pang abdol-abdolna memang abdol dikri lam annahu la ilaha illallah eta oge. Tapi teu aya dikir anu pangsae-saena tilawatil Qur'an. Jalma anu ngaoskeun Al-Qur'an. Mata urang diaoskeun diaos teras Quran, diaos hadayananya walau biharfan, walau bi kalimatan, walau sanya kusa kalimah, dua kalimah asal continue asal teras-terasan diaos pan ieu dikir ka Allah diaoskeun Al-Qur'an diaos ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradih. Kalimah alif lam mim teh Allahu a'lam bi muradih. Kalabatkeun ayat mutasyabihat. Sebab ayatnya ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Ta alif lam mim mah kalabatkeun ayat mutasyabihat. Allah wa nu langkung nguning kana takwilna. Tapi di takwilannya eta oge aya seperti qalahu Imam Ajam Huri ya, bahwa kalimah alif lam mim teh terdiri kana 3 kalimat. Alif lam mim eta teh asmaun min asmaillah. Eta teh pirang-pirang nami ti antawis nami Allah. Lamun diuniakeun alifna bimakna Allah, lamna bimakna latif, mimna bimakna majid. Eta teh makna aya nu ngamanaan Allah, Jibril, Muhammad aya da satu kesatuan. Tapi hakikatna mah Allah alam memang muradih. Memang ulama, meureun ulama ge teu sakur-sakur ngamanaan lamun misalkeun teu aya naonna. Ya. Bimana Allah. Alif lam mim teh bimana naon? Lamna bimana latif, eta teh asma min asmaillah. Pirang-pirang jenengan Allah pan latif, majid, Allah. Eta teh makna asma min asmaillah, ti pirang-pirang asmana Allah. Bahkan bil istiqra sor Imam
Ajamhuri bil istiqra fitis wa isrina surah. Dina kalimah alif lam mim ha mim alif lam mim shad teh aya cenah jumlah nanti 28 surat aya anu kalimah dikawetan ku alif lam mim termasuk alif lam mim shad ha mim eta teh aya naon aya 28 surat dina Al-Qur'anul. Contoh alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi kalimat alif lam mim teh aya 28 dina Al-Qur'an teh 28 dina Al-Qur'an. Lamun urang ninggal kana kalimah alif lam mim Allahu a'lam bimuradihi bizalik. Allah a'lam anu langkung uninga bimuradihi kalawan maksadna eta kalimah alif lam mim bimuradi kalawan maksadna eta bizalika ku kalimah alif lam mim zalika ai haza nuduhkeun kana ieu ai mana isim isyarah ya dulu ala makna qarib ieu gitu haza kitabun kan haza kitabun makna qarib mana deket ismu isyarah bi makna qarib mana deket haza ari ieu alkitab Al-Qur'an ya aya nisbat mana Al-Qur'an aya alkitab di dia manana Taurat Injil ya termasuk itu kitab ngan anu di dieu mah alladzi yaqrahu Muhammad anu ngaoskeun kana ieu kitab teh sah Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknana teh la raib teu aya karaguan ai syaka teu aya karaguan teu diragukeun deui Al-Qur'an mah mukjizat terbesar anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala manujila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatihi Jibril alaihi salam al muta'abbadu bitilawati. Al-Qur'an mah anu dilungsurkeun nya kalamullah anu dilungsurkeun ngalangkungan malaikat Jibril alaihi salam ka Kanjeng Nabi di mana dibaca teh jadi ibadah maca saharapna gede ganjaranana geningnya di mana orang maca saharap we sakalimah ataupun pisah huruf Al-Qur'an teu boga wudu hiji kahadean gaduh we abdas jadi 10 sahuruf komong ratusan huruf komo ratusan kalimat komo ratusan ayat ek sabarahaeun ganjaran anu bakal katampi ku urang syaka teu aya karaguan pihi dina Al-Qur'an entong dimang-mangkeun deui da Al-Qur'an mah mukjizat terbesar terjamin naonna kesucianana terjamin naonna ge naonna dijamin ku Allah. Al-Qur'an mah beda jeung kitab-kitab anu sejen coba Injil Jabur, Taurat, mana buktosna? Bahkan diselewengkeun ke orang Yahudi. Yahudi dengan Tauratna, Injil dengan Nasranina. Pan diselewengkeun tapi Al-Qur'an. Sabab dijaga ku Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya eta kan fa innalahu lahafidun. Dijaga ku Allah Al-Qur'an mah kemurnianana. Da engkege terjadi na kiamat teh akhirna terjadi kiamat Rabbul Qur'an ila sama. Jadi di mana geus jul edek jul jilatil ardul jiljalhat di mana Al-Qur'an geus dicokot ku Allah diangkat ka langit. Terakhirna teh Rabbul Qur'an ila sama diangkatkeun Al-Qur'an ka langit. Baru terjadi kiamat. Ayo anu mah jauh keneh. Ya, halodoge acan. Nyai corona mah sakieu berarti mah bintik-bintik ieu mah kan. Ya ayeuna kan ku corona mah eta teh bintik-bintik kecil mungkin eta teh ti antawisna mungkin dajal-dajal kecil keur ngaganggu urang supaya urang tergoda, supaya urang jauh dina agama. Corona teh kesalah mungkin dajal-dajal kecil ieu teh anu dilungsurkeun ku Allah. Pa itu dajal kecil ieu teh. Nah naon dajal kecil keur naon? Keur
ngagoda sejauh mana keimanan diuji ku Allah, sejauh mana dimunculkan iya. Nah jalma teh semakin dekat ke Allah atau semakin jauh jeung Allah. Mungkin kan? Oh jauh kene cing. Tebih kene. Rapul masih Quran masih diaos teras-terasan. Majlis taklim masih kene rame kan. Di urang mah ya doka di batur mah gitu kan. Mesti rame kene kan urang mah. Berjamaah masih kene pinuh kene. Ya. Hari Idul Adha mah jeung Idul Fitri gitu. Nya ai subuh mah nya biasa wae gitu nya. Alhamdulillah subuh mah gitu nya dina 2 jajar ge pinuh alhamdulillah gitu kan. Ai Idul Adha mah Idul Fitri kan nya eta mah da pasti beda loba di mana-mana oge. Tapi geus naon nya alhamdulillah we. Teu aya karaguan dina Al-Qur'an. Mukjizat terbesar. Bahkan Al-Qur'an mah teu aya anu bisa naon meneropong, teu aya anu bisa memperkirakan. Quran mah bisa bisa memperkirakan, bisa nganasabkeun atanapi bisa meneropong ke alam-alam yang akan datang. Da Quran mah gitu kan. Jadi Quran mah masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dina Al-Qur'an. Cing bisa orang misalkan meneropong masa anu atos apa can bisa. Anu ayeuna jeung anu bakal datang dina Quran mah aya. Masa laluna ieu, masa sekarangna ieu jeung masa nu bakal datangna ieu. Mata Quran mah kitab suci. Terjamin Quran mah. Sabab mata la syakka teu aya kamangmangan pihi dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an mah teu aya kamangmangan. Ulah urang mangmang yen urang teh ngarasakeun diri, oh ieu teh bener kitu Quran teh salah. Ulah aya kamangmangan. Anahu min indillah, saestuna Al-Qur'an teh min indillah ti Allah Subhanahu wa taala, dilungsurkeun ku Allah. Wa jumlatun nabi khabarun mubtada. Khabar jumlah nabi la raiba teh jumlah nabi gitu. Ai mubtada mah nya zali isyarah. Hudan tah khabar kadua. Eta hudan jadi pituduh Quran teh. Hudan teh jadi pituduh ai hadin anu nuduhkeun lil muttaqin ka jalma-jalma anu takwa. Mana huda teh lo seueur. Mana huda teh nuduhkeun teh anu kumaha nuduhkeun teh. Aya makna ngaran huda teh ya dina tafsir mah ma yakiru fil qalbi minal iman wa hada la yaqidu ala khalqihi fi qulubil ibad ilallah. Aya ngaran huda teh naon perkara anu diikrarkeun ku hate ya anu diyakinkeun di aku ku hate tina bagian tina iman. Mata iman anu sampurna teh kan iqraru bil lisan tasdiqu bil jinan a'malu bil arkan. Jadi eta sebutan teh imanan kamilan, iman anu sampurna. Da loba nu iman mah anu misalkan ngimankeun dina lisanna aya, saya percaya ada. Jalma kafir gitu mah. Kan sarua mah ge iman. Ya. Kur cuman ikrar bil lisan. Ya. Aya tasdik bil jinan, aya ikrar bil lisan, ngikrarkeun ku lisan, tasdik bil jinan, ngabenerkeun ku hate, munafik eta mah. Sarua mah ge ngabenerkeun ikrar, bener cek hatena mah ngan a'malu bil arkan teh aya. Ai iman anu sampurna mah ikrarun bil lisan, tasdikun bil jinan, a'malu bil arkan. Ngikrarkeun ku lisanna, menerkeun ku hatena, dilangkahkeun ku amal pagaweanana. Eta imanan kamilan seperti hudan ngayakinkeun ngikrarkeun dina hati tina iman. Wahada ari ieu teh layak diru ala khalqihi fi qulubil ibad. Teu aya kamampuan keur makhluk mah ya teu aya kamampuan keur makhluk mah dina hate-hate ngasupkeun hidayah kana hate-hatena jalma ilallah angin Allah. Aya teu moal aya termasuk Kanjeng Nabi kan teu tiasa dina Al-Qur'an qala ta'ala innaka la tahdi man babta leres deh Kanjeng Nabi Allah